Aya nu naros Kasim Kuring teh salah sawios pengusaha pedagang lah, toko besar. Ari dina nisob tijaroh teh kumaha cenah eta teh cara penghitungan nisobna. Penghitungan nisob tijaroh acuanana kana nisob emas. Nisob emas paminingali di Kementerian Agama anu diselaraskeun sareng Bajnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ditetapkan nisobna emas teh 85 gram. Tah, cara memperhitungkeun nisob tijaroh sami sareng nisob emas dina angka 85 gram. Upami diperhetangkeun ku artos ku ayeuna, ameh gampil nyontoanana. Contoh 1 gram emas murni itu dina angka hargana teh 1 juta bulatkeun pamate mah contoh. Harga emas teh murni 1 gram teh 1 juta. Nisob emas 85 gram kali 1 juta berarti sabaraha? 85 juta. Tah, bila mana orang dadagangan tijaroh begitu tos jejeg 1 tahun hawal disebutna, kalkulasikeun kauntungan nu dihasilkan selama 1 tahun, teras barang dagangan nu aya hargakeun ku harga pembelian urang, sanes ku harga ngajual, sanes ku harga ngica, tapi ku harga pembelian. Sok perhetangkeun sadayana, hargakeun, hijikeun sareng kauntungan laba selama 1 tahun. Ketatana nyampe teh dina angka 85 juta. Upami nyampe karena angka 85 juta berarti target nisob emas teh keuna tadina tijaroh. Sok kaluarkeun tijarohna. Sabaraha? 2,5%. Tina 85 juta kaluarkeun 2,5%. Timbul pertarosan. Kang kumaha upami teh mah kauntungan nu dihasilkeun tina ladang dagang selama 1 tahun aya sebahagian artos anu kurang dibalanyakeun. Ngagaleuh motor, tapi eta mah janten kebutuhan pribadi rumah tangga kiniah disebutna. Dipeserkeun kana kulkas, bojo hoyong gentos HP, meser HP, eta mah tong dikalkulasikeun. Sabab eta mah tos janten kiniah. Barang banda bumi, banda simpenan. Ieu mah di luar eta. Keun kauntungan nu aya, teras barang dagangan nu aya, sok hargakeun, kalkulasikeun nyampe teu dina angka 85 juta.